Beda jeung urang mah ngandung teh naon? Ripuh. Tengah peuting sararabal. Hayang naon? Hayang rujak. Teu manggih rujakna aya buah nu tatangga. Atuh diala buah tatangga. Sabab naon? Sabab lamun teu diguguk ka hayangna nu hamil, maka budakna bakal ngelai. Ya, nu matak nyababkeun budak ngelai mah lain teu dicobayan supaya budakna teu tah gitu pokokna geus layan deui Pak. Allah, 8 bulan wangian bari lahir Kanjeng Nabi lungsur sa Asyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Hadir sa Siti Aisyah jeung Siti Maryam. Sa Siti Aisyah teh istrina Firaun. Istri nu solehah luar biasa. Sok sanajan bapakna salakina bedegong, Siti Aisyah mah taat kanu jadi salah ieu gambaran kanu jadi pamajikan. Sok sanajan salaki urang rada bedegong pagawean musep. Aya salaki nu sok aya mana? Ya. Ibadah ngusep, lamun ngusepna keur nganamakan anak pamajikan nu jadi masalah urang mah naon? Geus meunang ngusep teh si lauk teh naon? Dialungkeun deui ka balon. Dibeli ku urang, geus dibeli ku urang dialungkeun deui ka balon par eta mah jelema naon? Cek saha? Aya nu kitu aya? Aya mana? Ngajak-ngajak desa. Cek urang mah geus dibeli mah nyamunya bawa ka imah terus dipasak usaha ku pamajikan, didahar ku anak pamajikan, eta nu jadi pahala gede. Ya menaon dibeli laukna dialungkeun deui ka balong, geus alung ka balong diusepan deui geura teh. Teu lieur. Oh ngajeng-jeng. Matak dunaroskeun ka abdi ustadnya ngusep bios-bios cek abdi. Ibadah asaran hasilna bikeun ka anak pamajikan jeung ulah poho ka anak pamajikan. Ieu mah ti putih ngusuk sapa penting. HS di mana? Tuh HS di Empang di mana? Mereka HS bari na kasur lain di Empang. Ulah sapa penting kieu jeung buburungkutan. Cai nyiksa sorangan. Dibere waktu istirahat ku Gusti Allah tengah penting nah dipake melek. Matak teu saeutik di abdi mah tukang ngusep tapi ka stres. Aya ari keur ngusep aya, ari keur ngusep tak endau pokonengna ye. Lo ari keur pamajikan nu asyik. Oh daging. Ada. Dari ente ulah abdi teh nyaret mangga nu penting hiji ulah poho kana waktu, kaduana kade aya anak pamajikan tanggung jawab urang anu memang keur diperhatikeun salatna, anu diperhatikeun nafkahna, anu diperhatikeun ibadahna sabab lamun teu diperhatikeun urang kabawa dosana nu jadi salah. Ulang diperhatikeun alhamdulillah berarti tah nilai ibadahna luar biasa. Kata cek abdi ge nguseup teh bernilai ibadah pamajikan kaperhatikeun ku kumul kaperhatikeun. Oh berarti lamun perhatian ka ku kumul ibu teh kudu seperti bidadari. Kasih ka ku kumul. Berarti ibu teh kudu lok-lokan. Supaya lawan salaki teh antang mata kunaon Kanjeng Nabi nganjurkeun pamajikan teh di imah mah kudu naon? Kudu pres siga naon? Siga supaya lawan salaki betah. Matak lamun salaki datang ti mana wae disambut, dicium pandanganna. Ieu 3 kali, ieu 8 kali.
Oh tara aja. Oh eta teh kieu lain urang sasalaman jeung salaki lain kanu tarang. Kanu tarang mah lieur, kumaha kumaha cium. Kirang bala letak seronot. Terus naon? Cium tarang salaki kurang. Ajak aswat teh batu hideung salaki urang. Hideung. Dan bae hideung-hideung salaki batur salaki urang. Tuh Kanjeng Nabi disambut, dielap, dibere tuang, disambut, dijajak, terus dimandian, terus daun ditawaran. Sabab naon? Bisi di jalan teh salaki papanggih jeung awe nu leuwih geulis sehingga birahina naik. Bisi lalaki teh di jalan manggih anu geulis saranda wahina hayang damai kenaon tenangkeun bisa ku pamajikan. Digoyang. Akan bae da jeung salaki nu penting salaki ngarasa bunga salaki ngarasa sen. Bapak teh resepna ningali mamah teh kumaha. Cek bapak teh ya, bapak mah resep ningali mamah teh nganggo acuk beureuh, pake beureuh. Pake gamis. Cek salaki teh abdi mah ya mama resep ningali mamah teh teu make naon geus. Bukan masalah datang di mana wae, ibu mah geus calik dina kursi. Teu make naon. Kitu tinggal kieu we geus. Wayang kulit ge di baju akan bae da jeung salaki sabab geus di mana-mana ditingkah mah iya ya di luhur sausap rambut jeung kutuna tapi keun ka handap saibas dampa jeung rorombeheun di tengah-tengah saya eta teh milik eta teh keur salaki hayang iraha wae bikeun tong di sumput asong tawaran matak lamun sampe bobote ya Bu ya tawarkeun barade. Berarti lamun kitu mah ada uang abang di enggak ada uang abang di astagfirullah. Tawar. Sok ditawarkeun teh Bu. Matak sor Imam Al-Khuduri mah hukumna makruh lamun teh mah isi rek bobo jeung salaki make calana jero. Ulah tah bener jeung tukang musuh mah bener. Sabab naon? Ngahesekeun. Menudak. Matak ustad mah kunaon marake sarung teh? Babari. Tinggal naon? Pakai calana mah tak cek tukang musuh teh. Allahu Akbar ya. Tuh ya, ternyata apa yang diajarkan Rasulullah itu indahnya luar biasa. Siga heureuy, siga sepele, tapi memang sapertoskeun kitu. Sehingga naon? Sehingga rumah tangga ge luar biasa runtut raut sauyuna. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salagap. Kacai rajin mandi, kadarat rajin sholat. Telat ngalaksanakeun sholat sabab sholat kawajiban anu dianjurkeun ku Gusti Allah sapoe sabeuting 5 kali lohor, asar, subuh, maghrib, isya. Subuh seberapa kali? Sakali. Apa sakali tetap? Subuh sakali, lohor 4 rakaat, asar 4 rakaat sakali, maghrib kebayang ke Ustaz. Jadi sapoe-sabuting teh wajib ngalaksanakeun sholat teh 5 kali gitu. Anu ulah ditinggalkeun sholat sameme di sholatan disolatkeun bangah kudu ditantungkeun bangah
disolatkeun matak disolatkan matak salatnya pokona ibadah lamun dina awak mah mastaka palurah lamun jelema eueuh mastakaan bisa leumpang disebutna naon juri berarti lamun boga salaki tara salatnya sarua juri lamun salaki urang juri berarti urang teh dikawin ku juri disariarke ku direunahan ku boga budak dari keluarga kenalkeun nami abdi juri Allahu Akbar juri nah, juri berarti abdi teh keur bayunan mustami gitu bayunan juri juri naon juri usum kade Allah salat bapak-bapak salat tah di musala salat berjamaah di masjid sabab bapak-bapak dianjurkeun pisan diajarkeun ku Kanjeng Nabi naon salatna berjamaah di masjid ibu-ibu di bumi matang lamun salaki ibu salat wae di imah ku ibu dibere nyaho kalau di bandero dibere nyaho ibu tuh ka masjid jeung ustad salat berjamaah hang wayahna Pak Kiai Pak Ustad kudu standby di masjidna sabab non bisi jamaahna bingung teu barisan pasuruh-suruh akhirna teh nya sanu bodoh jeung nu belegu bingung ustadna eueuh nu akhirna naon hom pimpa alaikum gamre naon ngangkat imam meunang nu belegu kahareup nu bodoh ka tukang kabeh eta nu bodoh ka tukang kabeh ngabuku siga nyolatan mayit Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim keur ngimaman di alohan Alhamdulillahirabbil alamin tuh singkat Allahu Akbar sami Allah liman Allahu Akbar tempo sujud suku imam nu belegu teh keuna ka nu bodoh kanu sirahna cek nu bodoh ieu imam cenah jak sirah urang berarti urang kudu nurutan eta decek ka tukang nejek deui ka tukang tebikeun ka tungtung nupang tukangna eueuh jejekeun nu edan nupang tukang nangtung ka hareup kudu imam dijejek atuh batal kabeh salat aya geus eta mah kagigir kabeh bener tempo iman bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin nu bodoh rewas jeung cucung cek dikira ngomong sia batal cek dikira untung urang mah teu ngomong eta Imam Malik ari maneh kalah ngalalog nu akhirna nu belegug nyokot mik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak-bapak sadayana magrib ayeuna mah libur ustaz lawa disukai aya magrib deh eta salat di kalibur paralik eta mah buya atang punten ustaz kudu standby atuh urang ieu tong ngandalkeun wae Ustaz juga manusia sabab non aya teu damangna aya ripuna aya wagelanana mata urang kena dialajar pasalul ahla zikri in kuntum la lamun taroskeun ka ahlina dialalajar minimalna urang bisa ngimam insya salat ajaran Rasulullah lalaki berjamaah di masjid. Oh, eta teh salah seueus sifat akhlak Rasul. Oh, malah mana dina Abdul janji mah wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadu. Rasul itu naon? Banget isina. Terus naon? Tawadu, handap, asor, DP henteu sombong. Sabab naon nu kada disombongkeun ku urang aya teu? Teu aya. Sabab naon? Urang mah hina. Ya, lamun dibukakeun mah yeuh awak teh pinuh ku kotoran. Dareseuh di luhur aya tai kutu, tai. Kagigir aya naon? Tai ceuli. Ka dieu aya cileuh, tai naon? Tai mata. Ka dieu aya korong, tai naon? Tai urung. Ka dieu aya tai bujal. Ka handap aya tai kuku, tai jelema. Eta teh jelema geus dina beuteung teh sabaraha kilo eta teh. Tuh ternyata ti luhur tepikeun ka handap teh pinuh ku
tai mata ulah ambak lamun teh orang disebut jelema bau tai. Berarti nya teh abdi permayuna almi tai tuh naon nu kena disombongkeun kurang teh aya nya leres teu atak yuk ulah dugikeun ka urang ngagaduhan sifat sombong kudu handap asot kudu tawadu sapertoskeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu ngagaduhan sifat sadidal haya banget isinan wat tawadu jeung Kanjeng Nabi mah tawadu handap asot malah-malah sifat nu sanes naon sidik amanah tabligh patona sidik jujur mustahil Kanjeng Nabi bohong. Terus amanah hartosna terpercaya mustahil hianat. Terus patona hartosna cerdas mustahil bodoh. Terus tabligh menyampaikan mustahil nyumputkeun eta sifat Rasulullah. Jujur mustahil bohong. Ibu resep teu ka salaki sok bohong. Resep teu lamun mangi duit dina saku salaki keur nyeuseut salaki nanyakeun rek dibikeun moal. Wah. Oh benar. Jadi teresep kasalaki anu sok ngabohong. Ai ibu ngabohong. Osa. Terus. Akan main dah bohong salakina. Gede bohong. Tak lamun salaki jujur resep teu. Tah matang pang teh mah ye lamun hoyong nyandung teh bebeja ka pamajikan. Kira-kira mun salaki ye jujur ka ibu, ye boga nu ngora arek dicarekan moal. Dicarekan moal. Alhamdulillah sarolehah di dieu mah. Setuju teu Bu? Setuju teu? Bapak-bapak setuju? Ibu-ibu? Bapak-bapak? Ibu-ibu? Margi bapak-bapak setuju, abdi manggiringan ka bapak-bapak wae. Hiji ge cukup jabunya, hiji ge cukup tebe. Tapi lamun aya bagian mah palurahnya mangga. Palurah hari aya bagian mah mangga dan dijatahan ku Allah ge 2 3 4 hang lamun teu bisa bade adina cukup hiji di kulon hiji di weta insyaallah di dieu banyak salakina saroleh tingsin ku pamajikan ayeuna mah nu mawa beto sieun ku pamajikan ieu mah rupiaheun di ongko Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sifat Rasul sidik benar mustahil idib bohong amanah terpercaya mustahil khianat tah eta sifat mudah-mudahan katerapkeun dina kahirupan urang sadinten sehingga urang sing berharga kahirupanana tur dihargai ku manusia dihargai ku Gusti Allah sehingga urang keing kamuliaan kabahagiaan dunya rawu akhiratna jaga di yaumil kiamah urang sing kagolongkeun jami-jami anu dijamin surga ku Allah Subhanahu wa taala amin amin ya Allah ya rabbal Allahumma sholli wa sallim wa barik ya Rasulullah salamun ya Rafi ni wa daraji adfataya jiratan ya ya hailal Allahumma sholli wa sallim wa barik atak hikmah tina pangosan memperingati Maulid Nabi yuk urang tingkatkeun keimanan katakwaan akhlak urang sifat urang mudah-mudahan semakin sae deui semakin ningkat deui amin ya Allah ya rabbal sehingga sadayana kagolongkeun jami-jami nu mulia dunyana mulia di akhiratna bagja dunyana bagja akhiratna sesuai harapan urang dina doa Rabbana
atina wa qina adzabannar. Bagja dunya bagja akhirat, amin ya Allah ya Rabbal. Kahartos saurupun guru lamun ngaji, lamun cek pun guru ngaji geus lila geus sajam setengah teu kaharti wae. Dilila-lila ge heup. Allahu Akbar tegaros sajam setengah, mudah-mudahan aya hikmahna tina peringatan poe bulan. Oh setengah jam deui berarti nambahan jam, nambahan materi. Oh 2 jam. Eta teh bikin ka kitu abdi ceramahnya, eta nawar 2 jam. Tandanding naon? Tandanding sumangatna luar biasa. Iya nu kedah dicontoh ku urang ngaji mah kudu sumangat. Ulah teu bikeun kaleus. Semangat rek 2 jam rek 3 jam ge kudu semangat. Matak ieu mah luar biasa. Ngentas setengah jam deui palurah. Tambahan deui. Lurah rek nambahan. Nya nambahan waktu jeung nambahan materi. Itu nya geus teu bantong atuh. Aing palieur itu nambahan materi henteu jeung geus ari henteu bah. Akan waktu mari ditambahan ayeuna ge. Sieun atuh ge. Salah gede ge sieun ge ya mah. Sakali molotot ke burungkut si kaucing. Ayah corokin ayah kemana? Palingan musuh wae atuh. Tadi mana dicarekan lah. Mata kalau lompat teh kan kukumur. Tapi luar biasa Pak. Ieu kudu di naon? Kudu diingut teh. Sabab naon? Semangatnya kana ngaji dah luar biasa. Komo lawan dibekalan mah ku bapak. Oh, bekelan ka mata ngaji teh semangat ieu mah batur barang lagi mah hemat jangan. Semangat ke tambahan deui pada batur saya beralih. Masalah. Anu patut dicontoh ku urang sadayana. Matak urang ulah jauh tina naon? Tina panduanana. Naon panduanana? Al-Qur'an. Sabab akhlak Rasulullah mah nyata Al-Qur'an. Matak baca Al-Qur'an. Gaduh Quran gaduh? Sarae keneh? Alhamdulillah. Berarti Quran teh dijaga, dirawat. Da ieu mah Al-Qur'an mas kawin masjid. Dijaga, dibaca Al-Qur'an. Ibu sok baca Quran asok? Tapi osok. Ngan? Jarang lobana? Jarang. Tapi osok ngan? Ngan jarang. Jadi jarang loba nama, osok nama sakedik, tapi jarang-jarang ge osok daripada itu jarang-jarang bisa. Teh jarang-jarang acan. Matak sebagai ulama mah ye mas kawin teh ulah sapertoskeun kitu lain awon. Sae mah sae Al-Qur'an jeung saperangkat alat salat dijantinkeun mas kawin. Hang padahal langkung sae mah nu berharga wae Bu. Emas dijual doi. Dan baik gitu. Sabab naon? Ngaraksana. Nu hese nama dan nu kitu mah teu dijadikeun mas kawin ge Quran jeung saperangkat alat salat kudu boga. Da sabab urang umat Islam pirak umat Islam teu boga Quran jeung saperangkat alat salat leres teu? Tuh eta matak di Mekah mah abdi nuju ka Mekah naros ka urang Arab ye. Di dieu mah istrina cenah garulis pisan. Oh, hang cuban mahal di Arab mah. Jadi hal mun hoyong nikah ka urang Arab kudu sagala boga. Kudu boga mobil, boga hotel, boga emas sabaraga rame. Eta teh matak loba nu kawin ka urang Indonesia. Sabab awe di urang Indonesia mah murah, saroleha, murah. Eta bari murah mareh gitu. Saroleha, sabanon istri yang terbaik itu istri yang tidak memberatkan masalah mas kawin. Sabaraha wae ge ditarim, termasuk dianjuk ge
Udah di kula adik kira. Diajuk ke sah. Nikah diajuk sah. Sah cek saha. Ustaz. Cek ustaz. Pan abdi nanya kalau cek ustaz balik nikah. Sah, sah asalkan disahkan kedua saksi sah. Hang pada wajib dibayar kada weh poho mayarna sabab abdi aya kajendenan keur di KUA pengerja nya bapak-bapak rek nikah deui geus aki-aki geus kolot abdi teh cenah jang baheula teh mas kawin teh dianjuk 500 perak ayeuna rek kawin geus dibayar can Pak ta eta mana teh kaburu maot ayeuna teh kumaha tuh abdi mayarna eta nanyakeun deui kumaha Pak Ustaz can dibayar pamajikanna kaburu maot mas kawinna dianjuk baheula bayar kami bayar kami mah tuh kawin deui kumaha bikeun tah mas kawinna teh ka ahli waris sabab eta mah tirkah mayit bikeun we kenaon keur nebusna baheula mas kawin 500 perak ulah disaruakeun jeung 500 zaman baheula nya kalikeun we meureun sagramna sabaraha ya harga emas yo matak mending dianjuk mending di kontana matak kudu kontan nu nangtukeun mas kawin saha nu nangtukeun mas kawin saha awewe lain lalaki nu nangtukeun mas kawin teh matak awe sabaraha wae ge penta sabab non rek mikeunkeun harga dirina ti luhur tepikeun ka hadap dibikeun ka salaki geus rumah tangga mah istimah tinggal nuturkeun nu jadi salaki ti nu janten indung bapana amanah pegat amanah matak Pak di mana-mana geus ngawinkeun budak dibawa ku salakina tong dicarek-carek cicing di dieu jeung emak jeung bapak entong da geus aya salakina matak aya seren sumeren serah terima tas seren sumeren teh sabada rumah ajab kabul sabab naon tugas teh murag ka saha ka minantu matak cek urang Sunda mah cek kolot baheula teh minantu teh singkatan mimiti nampi tugas nu tadi nama melikeun pakaian teh ku indung bapana tak ayeuna dipamelikeun ku salaki matak wayahna Pak beulikeun pamajikan teh ieu pakaian saminggu sakali oh tadi pewarangnya hidung seorang tapi kan alusnya salaki kudu apal mengbelikan pakaian kudu jadi bojona boro-boro enggak saminggu sekali tak bisa sabulan sekali tak bisa 2 bulan sekali tak biasa 6 bulan sekali tak biasa setahun sekali lebaran saminggu 20.000 dicicil baik lamun kira-kira salah kita membelikan manjung dibayar usaha salaki sabab pakaian teh kewajiban salaki pada pakaian anak anu kudu menutup aurat sesuai syariat agama sabab lamun pamajikan keluar mukakeun auratna dosana ngalir kalau jadi salakina Icing lalaki ayo kumaha ta wayahna nu kitu salaki ngantep pamajikanana kaluar mukakeun aurat jaga diam bakal digolongkeun disebut jelema naon dayus anu bakal diasupkeun ka neraka buat peksiah di molotot ka dieu tuh. Sabab naon? Pamajikan teh tanggung jawab menjadi salaki, matak pabelikeun bajuna nutupan aurat. Tuh sorangan cenah. Alah sorangan geus tanggung jawab apa? Matak ditikah ge siap tanggung jawab dunya akhiratna. Tah eta tanggung jawab. Siap ya kudu kecuali lamun geus dipangmeserkeun geus dicarek pamajikan teu ngagugu eta mah lepas tanggung jawab ti urang matak minimana wartosan mama kaluar teh tutupan auratna gitu mama tong dibuka-bukakeun auratna kaluar mah cukup di jero ungkul di jero mah teu nanaon cek abdi ge pek
di jero mah eta mah khusus keur salaki. Malah salaki hayang iraha wae jam sabaraha wae keur kumaha wae sok sanajan pamajikan keur ngari. Salaki hayang ero bikeun. Lamun tunduh titah hidang sorangan. Hidang sorangan. Allahu Akbar teu bikin kaki tuna eta sibuk paingan pajauh jeung bapak eta. Dia udah ge bapak ge soakeun paingan begat. Olin tuh alhamdulillah berarti diurus. Allahu Akbar tuh nya eta lah nya tambahanana baca Al-Qur'an setiap dinten minimal 200 ayat. Tetiasa minimal 100 ayat. Tetiasa 50 ayat. Tetiasa 10 ayat. Tetiasa atuh saayat. Tetiasa we saayat sapoe sahuruf. Poe ayeuna alif sadaqallahul azim. Isukanna ba sadaqallahul, isukanna ta sadaqallahul. Insyaallah sabulan hatam huruf hijaiyah. Numpeng naon hatam huruf hijaiyah. Ulah salah Quran mah dibaca diganjar sanes per kalimat tapi per huruf. Sahuruf dibaca ku ibu maka diganjar ku Allah 10 kali lipat. Jadi dibaca ku ibu sahuruf lain bismillahirrahmanirrahim 18 huruf kali 10 180 tah diangkat pahalana ke ibu. Jadi Quran luar biasa. Urang teh bisa maca Quran, bukakeun we Qur'anna, geus dibukakeun tutupkeun deui sadaqallah azim. Palahok we kieu palahok tutupkeun deui sadaqallah. Alah sabodon Quran mah ditinggali ge meunang pahala komo lamun dibaca beh dituna diamalkeun. Mata saur Kanjeng Nabi pang alus-alusna diantaranya sa jama-jama anu belajar Al-Qur'an jeung ngamalkeun eusi Al-Qur'an. Mata udah lepas tina Al-Qur'an insyaallah. Alhamdulillah. Tah tambahna setengah jam. Tambahan deui wae. Allahu Akbar. Ya, ta terakhir karasan abdi nyanak cai ruqyah bilih mamanawiyanan ieu mah. Nu peryogi cai ruqyah mangga karasan palura eta tos kenging ngaorot, eta tos kenging ngaosan, eta tos kenging ngadoaan insyaallah berkah oge diaosan ku guru, ku abdi teraskeun ku abdi eta mudah-mudahan sing janten lanong sing janten syariah. Hasilna karasan abdi bade ngaikeun tablik akbar oge di abdi kaping 28 Oktober sekaligus sebagian tiap Jumat abdi seueur anak yatim anu ka bumi Balurah. Jadi setiap Jumat abdi aya santunan anak yatim 2 RW. Tim 2 RW sadayana setiap Jumat saminggu sakali piwaran ka bumi. Hasil tina ieu sebagian ka anak yatim. Bilih aya nu peryogi cai ruqyah infakna 10.000. Gitunya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nu bade mangga antun meureunnan sambil bersalawat sambil disebarkeunnya. Oke ku abdi di wartosan tata cara nganggona. Tata cara nganggona sapertoskeun kumaha mungkin di ku abdi di wartosan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Aya nu peryogi cai ruqyah. Mangga. Nah. Sallallahu alaihi sallallahu